Sampurasun wargi-wargi Sunda sadayana tepang dangu deui sareng Kang Hamdan dina neraskeun jejer cariyos kasarung kaliang mau carita ieu karangan Sim Kuring Pribados. Mangganya wargi-wargi Sunda sadayana dimana bae ayana anu mendakan ieu channel sareng nuju ngadangukeun caritana teu kenging hilap, channelna di subscribe heula supados caritana leuwih rame deui nya kitu, tiasa ngeceplak-ceplak kitu heureuy dina ieu channel. Mudah-mudahan sasieun sabeunyereun tiasa ngahibur kaum dangu sadayana dimana bae ayana. Mangga prung urang kawitanan. Kamari teh Mang Omon geus ngapedega nyang harupan Juned, Karman jeung Karmon kusabab geuningan ngan saukur mimitina kawas nurek niat bener namu tuwuh rencana naon geuningan dina akhir nama mancing amarah Mang Omon kitu nya wargi. Mangga urang kawitanan, mudah-mudahan tiasa katampi ku kaum dangu sadayana. Sok sia Juned, Karman, Karbon rek naon sia. Ayeuna kaula geus aya di hareupeun Andika. Gablegna naon maraneh. Cok Mang Omon bener-bener ngagerem salana ge handaruan sanajan wujudna mah masih tetep wujud Mang Omon. Tapi kakara oge Juned, Karman jeung Karmon rek nyarita trojol teh panjaga imah langsung nyamperkeun ka Mang Omon. Kek punten juragan, punten aya naon ieu, aya naon geuningan. Tamu teh ngadon ngajak paseak ieu kunaon juragan? Nah merukeun bantuan keun kusim abdi bae dicangkalakna juragan. Cok penjaga imah harita tiluan langsung pada nyalamperkeun sanggeus nempo kaayaan Juned jeung dua baturna tetela boga niat anu henteu bener. Sok ari emas ya aran dikawawani bisa ngelehkeun tilu mangkluk ieu sok teh kumaha sok hayang nyaho kaulah hayang nyaho. Cok Mang Omon bari neuteup ka tilu panjaga imahna. Nya cekeun sok mangga juragan ayeuna tinggalkeun bae. Ke lamun Sim Kuring tiluan teu sanggup nyangkalak ieu makhluk terserah juragan rek kumaha ku juragan. Cek panjaga imah bari malikeun panutupna ka Juned jeung dua baturna. Harita tiluanana panjaga imah geus ngapedega nyang harupan Juned, Karman jeung Karmon anu keur seuri kusabab ningali kaayaan tiluan panjaga imah teh kumanehna mah dianggap keuyeub apu. Aya naon sia? Hayang modar di tangan kaula, hayang modar sia di tangan dewek goblok. Ngadon wani nyang harupan sagala sok bisa nyangkalak dewek tiluan masuk rek kumaha carana sok. Cok Juned bari nulak cangkeng molotot ka tilu panjaga anu siap-siap rek nyerang maranehna tiluan. Anjer tong loba omong sia, rasakeun yo, hayu urang cangkalak tilu makhluk ieu hiji-hiji. Urang talian parogon geuningan niat ka dieu teh lain niat hade, mun nyaho ti tadi mah geus ditewak peureunna ti tadi oge. Cok panjaga imah bari nutup ka dua baturna. Kuat kajreng. Tiluanana langsung laluncat nyerang Juned jeung dua baturna. Aduh keuyeub apu kawas kieu nyerang. Aduh congkrang kieu congkrang anjer. Kajreng. Hiu lepos
hiuk leplos. Tilu serangan anu nyerang ka Juned, Karman jeung Karmon kacida gampangna disingkahan ku maranehna. Sabab Juned jeung dua baturna lain lawan memes sasarap keur tilu panjaga imah mah harita oge dina gerakan kacida cepetna. Juned jeung dua baturna langsung newak pigelang leungeun tilu panjaga. Yuk lepos kap. Sia rek naon sia, sok rek naon. Hup jebrot dengguak anjir nyeri juralit kubrak tiluanana harita ngajengkang sanggeus cung curungan jeung dadana ditenggel ku Juned jeung dua baturna. Gedingan bener-bener keyep abu ngan sageprakan oge geus ngacarongkeng. Sok nangtung deui sia ari heueuh wani mah ku dewek sakalian babatok sia bakal dirabekeun sia hudang cek Juned jeung dua baturna ting corowok bari neuteub lawan masing-masing anu masih keneh tiuk can nangtung deui ngararasakeun ka nyeri anu kacida ripuhna dirasakeun ku tiluanana. Tapi geuningan tiluanana masih keneh wani meureunnan dina ngalayanan Juned jeung dua baturna. Celegedeg harita tiluanana langsung nangtung deui bari neuteub kacida ambokna ku sabab maranehna kacida nyerina kakeunaan tenggelan kana dada jeung careham. Goblok rasakeun pembalasan aing tiluan dulu. Aing jeung dua batur aing can ngarasa eles ya. Kaceleng leplos cerelat leplos. Tilu serangan anu ngababi buta ti tilu panjaga imah Mang Omon ngancam kasalamatan Juned jeung dua baturna. Tapi tetep bae teu walakaya ku sabab dina gerakan kacida cepetna tilu tenggelan anu geus teu bisa ditawar-tawar deui ngajebrod kana dada maranehna tiluan kacida nenggelna. Lepos jebrod anjir koleang curalit kubrak. Harita tiluanana ayeuna mah nyungkur kegerungan teu sanggup nangtung deui. Aduh juragan, ampun juragan, tulungan juragan tulungan, teu kuat cek tilu panjaga imah bari nutup ka Mang Omon anu keur nempokeun kaayaan maranehna. Gas cicing Juned, Karmon ayeuna mahan Arandika. Sok lawan kaula. Andika boga kamampuan kawas naon sok sakaligus ulah hiji-hiji sabab lamun hiji-hiji nyerang kaula moal karasa ku kaula mah. Gawat ya, mumpung dewek masih keneh merek kesempatan Arandika nangtung. Sok lakukan anu bisa ku Arandika dilakukan ka dewek. Juned, Karmon lain kalang hulang. Sia teh ka dieu hek nyangkalak dewek atawa rek kumaha? Goblok. Cek Mang Omon bari monotot nulak cangkeng. Enak bae sia Sarmon. Canaon nganggap kuring tiluan teu wani keheulaanan sia Sarmon. Tong ngajago dihareupeun kuring tiluan
cantang tuh Andika sanggup melehkeun kaula oge. Cek Juned harita bari molotot manehna oge kacida ambekna ngadenge hinaan Mang Omon. Junet sia teh ngimpi atawa kumaha? Heuting masuk maju gawat Junet. Lain ngagedekeun sungut bae sia teh. Bisik dewek teu mere kasempatan deui sia. Junet, Karman gawat sia. Lakukeun. Rek ngalakukeun naon sia ka dewek? Ku dewek bakal ditungguan. Tapi dewek kan mah ukur mere kesempatan sekali dia moal bisa ngelawan anu deui. Dia dasar si dia harita Mang Omon aya ningkahna oge sanajan sorana beda ti sasari lain sora Mang Omon deui ku sabab beus kaancikan ku siluman mau. Edan Karmon serang ku arani kaduaan heula. Uing hayang nempok kawas kumaha jagona ieu juragan kampret kawas ieu. Keun lah piraku teuing rek eleh kuring bae heula sorangan ulah duaan Cek Karman bari nyerentang langsung nyerang ka Mang Omon miheulaan Karmon kaceleng pelesat lepos cebrot curalit cungkel anjir nyeri harita Karman teu walakaya ngan saukur sageprakan langsung ngacongkeng di hareupeun Juned jeung Karmon anu molotot ku sabab teu nyangka geuningan bukti caritaan Mang Omon harita ngan saukur sageprakan Karman langsung nyungkur di hareupeun manehna. Edan bener-bener edan mun geus kitu mah bener-bener Andika yang modal di tangan dewek sia. Hayang modal di leungeun dewek sia teh kawas nama Carmon. Cek Juned bari terus-terusan ngeberakatak kawas nama hayang ma panas atawa naikeun nafsu Mang Omon, tapi geuningan teu keuna ka Mang Omon ku caritaan kawas kitu mah. Juned tong gede hulu sia teh. Ting sanggup ngelehkeun dewek mah gawat lakukeun Juned. Lain ngan saukur gede sungut sia teh ku dewek diberi kesempatan sekali sabab dewek teu boga waktu lila moal dilakeun deui ku dewek Arandika bakal di ramakeun hayang ramak sia. Cek Mang Omon bari molotot anjir goblok ngahina ka dewek sia. Karmon ayeuna urang cangkalak gunakeun kemampuan sapinuhna geuningan juragan Karmon teh lain lawan enteng. Ieu mah kudu bener-bener langsung ningkatkeun kekuatan ulah lalawora gerakan kacina cepetna kawas nama aya kekuatan anu nyanding dina awakna tapi kekuatan naonnya. Cuk Juned bari nutup ka Mang Omon manehna teh ngomong lalaunan. Andika ulah kurotas-kurotas kitu sabab dewek mah nyaho ngadenge ayeuna mah lakukeun becus naon Arandika duaan
lakukan siasar Karmon Junet gawat lakukan samemeh dewek merek kesempatan dari ker Arandika cek mangumon bari muter julang jeleng ngaluarkan sima pangabaranana goblok bener-bener ngahina kadebek tuannya kacleng cerelat hiu leplos kacleng hiu harita sababaraha kali serangan Junet jeung Karmon kacida cepetna ngablesur rek ngahanca careham jeung dadana Mang Omon tapi serangan timaranehna duaan hiji ge anu keuna kana anggahota badan Mang Omon anu dituju ku maranehna duaan tapi waktu harita Junet jeung Karmon sarua pada bisa ngahindarkeun serangan Mang Omon anu kacida cepetna rek ngahantem dada maranehna kawas ka Karman tadi lepos cerelat kacileng plos hahaha tembok sarmon tembok kuring tiluan ulah diangat remeh tadi oge si Karman kusabab hati-hati makana mampu ku Andika dielehkeun secara gampang tapi kuring tiluan sabenerna mah sangat kebleng sangat ajoy sangat babari babari keur numbangkeun keur ngelehkeun keur modaran sia mah sarmon moal eleh pokona moal eleh cek Junet ngacambrung niatna hayang naikeun amarah Mang Omon Andika geus ngalaga kawas kitu kakara bisa ngahindarkeun serangan kaula sakali loba gaya Junet dewek can naon-naon sia hayang bukti rasakeun ayeuna Arandika duaan moal bisa ngahindarkeun atawa moal bisa nyamos tina tenggelan kaula plesat kacileng hiu lep cebrod curalit koleang kubrak adaw nyeri adaw ampun harita Junet jeung Karmon ting corowok tina ujung bibirna ngalai getih haneut keneh kusabab geuningan dibuktikan ku Mang Omon harita gerakana kacida cepetna teu katitenan saeutik oge dua tenggelan nenggel pisan kana hulu angan maranehna atuh duanana harita kokosodan dina taneuh bari ngarasakeun kanyeri anu kacida ripuhna keur maranehna getih lalambaran haneut keneh terus kaluar tina sela-sela bibir maranehna cek dewek ge naon sia Arandika lain lawan kaula ayeuna Andika ku dewek dibere keneh ampun sabab Arandika tiluan kudu ngalaporkeun kajadian ieu ka si Dirman pejakeun tong ngalaga tong gede hulu dihareupeun juragan
omon sabab lain lawan saimbang keur dewek si Dirman, namun hayang hirup tenang ulah wawanianan musik-musik macan keur molor sia atau maung keur hees kusabab sakali hudang arani ka modar kabeh sia ku dewek. Irit ayeuna gawat gara irit ku dewek diberi kesempatan sekali init sia, lamun teu init keneh kapaksa hulu arani katiluan bakal pencar ku dewek sia. Init goblok, init cek mangomon bari molotot harita nulak cangkeng sukuna teh digeblikeun kana taneuh nepikeun ka rarasaan. Dina waktu harita dirasakeun ku Junet jeung dua baturna asa inggeung taneuh anu dihanapeun maranehna kusabab gebligan suku mangomon ngandung kekuatan batin anu kacidarongkahna. Harita oge Junet jeung dua baturna kusabab teu untupan deui lamun kudu ngalawan kapaksa. Ripuh oge langsung nangtung bari lempang kokosodan saeutik beuki jauh akhirna mah leungit ti hareupeun mangomon anu masih keneh melotot ngabedega nulak cangkeng. Sanggeus maranehna tiluan eueuh mah harita mangomon robah deui kaayana teh biasa deui, tapi dina kaayaan nyerengeh kacida bungahna kusabab bahaya anu teu gampang diungkulan lamun manehna teu boga kakuatan simpenan anu geus dibere ku raja siluman maung. Geus pasti dina waktu harita manehna bakal gampang ditumbangkeun ku Junet jeung dua baturna. Untung nuhun Gusti Raja, nuhun sim abdi parantos dibere kekuatan. Lamun teu dibere kekuatan mah ku Gusti, wah duka kawas kumaha ayeuna. Aduh untung Gusti nuhun ceuk Mang Omon bari ngusap beungeutna. Torojol teh timah BNI nyamperkeun, "Akang, teu kunaon Akang, teu kunaon. Tadi kuring di jero meuli ripuh ngadegdeg sieun Akang celaka, tapi geuningan Akang ngabogaan ilmu kawas kitu ti mana Akang? Nah iraha diajarna meuli hebat kitu." Padahal mah kacidari sieuna power serangan anu ngaran Junet jeung dua baturna teh kacida gilana eta geuningan si bapa pajaga ge meuni ngajarongkeng kitu. Udang atuh Pak udang. Nah nyeri keneh atuh ubaran Kang mun ubaran karunya tuh. Si bapak tiluan meuni ripuh kitu tulungan karunya atuh beureunan di nu ngajaga ira urang lamun diantepkeun kitu bae mah Kang. Ceuk BNI waras-was weureuss-weus kacida reuasna kusabab ti tadi nempokeun ti jero imah. Kacida paurna bisi salakina bobor cilaka ku Junet jeung dua baturna. Cicing heula cicing keun ku Akang teh diubar heula cicing ceuk Mang Omon bari netep ka pamajikana anu kaciri kacida reuasna ningali kaayaan tilu pagawena anu ngararasakeun kanyeri akibat tenggelan Junet jeung dua baturna anu kacida ripuhna dirasakeun ku tilu panjaga imahna. "Ya Kang nya sok atuh ubaran kuring mah kacida paurna sikuna naon ureunan lamun gering mah urang anu rugi Kang gara ubaran." Cicing cik Akang oge cicing keun urusan ieu mah urusan Akang gampang kana Akang mah Pak kadieun Pak kadi tilunana kadi ulangan saukur diuk bae ngahargung kitu ka selain kolot atuh mata koge
tingkatkeun kamampuhan sabab ngaran ngajaga teh lain saukur nempuan maling atawa ngan saukur ningalikeun kaayaan tempat kuring tapi kudu bisa ngamankeun da lawan teh lain lawan enteng bae pak kadieu ayeuna kadieu cek Mang Omon bari nutup ka tilu panjaga imahna. Mohon juragan, mohon mangga juragan, tapi aduh Sam abdi tiluan mah kacida hebring na ningali juragan geuningan meuni gampang kitu juragan. Gaduh naon juragan teh hebring, pokona mah hebring. Geus lah geus ulah wakan ngomong naon kadieu heula kadieu rek diubaran heula. Bapak tiluan ku kuring tong loba nyarita heula urusan eta mah urusan kuring. Nu penting mah sing hati-hati cing di kudu boga pangabisa ulangan saukur ngandelkeun pentungan teu cukup puru kitu ari ngajaga teh sabab bahaya mah teu apal lawan anu rek dihareupan ku urang teu nyaho kawas kumaha nah boga kakuatan naon atau boga barang naon kudu bisa nangtukeun kaayaan lawan kawas kieu kudu kumaha ngalawana atawa kudu kumaha nyelehkeun anak kitu bapak ayeuna mah geus kadi tong loba omong kadi di ubaran ku kuring cek Mang Omon nyarita kitu bari neuteub ka tiluanana anu geus aya di hareupeunana geus kitu mah langsung diusap dada jeung cungcurungan tilu panjaga imahna kacidak matak hemengna keur maranehna tiluan kusabab tetela sakali usap cungcurungan jeung dada anu kacida nyerina dirasakeun ku tiluanana ngadadak sirna ngan saukur sakali usap. Aduh juragan, aduh nuhun juragan nuhun, aduh geuningan teu nyangka sim abdi tiluan mah teu nyangka juragan geuningan ngagaduhan kamampuhan anu hebring. Aduh nuhun juragan nuhun cek tilu panjaga harita terus-terusan nganuhunkeun kaayaan maranehna tiluan anu geus sehat deui teu nyeri nanaon deui kusabab sakali usap oge langsung waras. Gas mang ngarinum heula ngarinum mang pak ngarinum pak buat ngarinum heula nginum tuh si bibi mawa cai sok bibi kadiakeun tah kabinya kadiakeun tah sok pikeun supaya lebih segar deui cek Mang Omon bari neuteub ka tiluanana bari ningalikeun si bibi anu norojol ti jero. Iya pak iya minum supaya lebih segar deui minum pak minum cek si bibi bari nendenan cai tilu gelas ker tilu panjaga imah kusabab tadi BNI kajero heula ngahaja menta mang mawakeun cai kasih bibi. Tah bapak gerangin heula bapak kayak orang ngobrol lain deui ayeuna masokin malah minum cek BNI harita oge teu cicing manehna teh langsung nitah tilu panjagana ngarinum. Geus kitu mah tilu panjaga imah teh langsung nyokot sagelas ewang suruput we diinum kumaranehna nepikeun ka langsung beak kawas kacida hana angna dina waktu harita. Sedangkan Juned jeung tilu baturna harita keur laleumpang bari ngararasakeun ka nyeri anu kacida ripuhna kumaranehna tiluan. Aduh kudu kumaha ieu ari geus kieu geuningan gaplah teu nyangka si Sarmon boga kakuatan kacida hebat kitu. Aduh nyeri cek Juned bari nyekelan dadana ngararasakeun ka nyeri anu kacida nyanyautan
ripuh karasana manehna dua baturna oge sarua puguh ieu aduh nyeri heula turun ripuh aduh ripuh eureun Junaid eureun cek Karman jeung Karmon bari langsung diuk nyarandekeun tonggongna karena tatangkalan anu kabeneran kaliwatan kumaranehna tiluan. Aduh kumaha engke nyarita ka Juragan Dirman. Aduh ieu mah kacida ripuna, wah ieu mah bakal cilaka, bakal dicarekan. Cek Karmon nyarita kitu bari ngarasakeun ka nyeri. Waktosna kabujeng Syekh Wargi cag heula dugi kadinya heula caritana kapayuna insyaallah bakal ditaraskeun deui kumahanya kaayaan Junaid, Karmon jeung Karman engke lamun geus tepung deui jeung Juragan Dirman dina kaayaan maranehna tiluan gagal ngalaksanakeun parentah Juragan Dirman. Cag heula dugi kadinya kapayuna urang teraskeun sapunyere pegat simpai paturai patepang deui mangga permios.